Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo sadayana sampurasun. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina dinten ieu urang lebet di bab hiji semester 2 nyaeta ngeunaan dongeng. Hayu urang bahas sasarengan. Naon anu disebat dongeng teh? Dongeng nyaeta karya sastra atawa carita rekaan dina wangun lancaran atawa disebutna prosa. Aya dua rupa prosa, nu kahiji prosa buhun, contona nyaeta dongeng sareng wayang. Anu kadua prosa modern, contona novel sareng carpon. Salajengna ciri khas dongeng. Naon ciri khas tina dongeng teh? Nyaeta cirina caritana anu pamohalan atawa teu asup kana akal atawa loba bohongna, saperti aya sasatoan atawa tutuhan anu bisa nyarita, bisa dahar, jeung lain sajabana. Tapi kusabab carita dongeng mah sok pamohalan, dongeng teh sok dipikaresep pisan ku barudak. Kusabab sok dipikaresep ku barudak, dina carita dongeng sok dieusian ku ajen atikan anu bisa dijadikeun picontoeun atawa pieunteugeun keur barudak. Salajengna aya contoh-contoh carita dongeng anu aya di wewengkon Tatar Sunda. Jadi di unggal wewengkon di Tatar Sunda teh mibanda carita dongeng sewang-sewangan anu raket patalina jeung kaayaan tempat katut kapercayaan dina eta masyarakatna. Kulantaran kitu oge carita dongeng teh sok disebutna bagian tina carita rakyat. Nah, naon wae contoh-contoh dongeng anu aya di wewengkon di Tatar Sunda teh diantarana hiji Sasakala Gunung Geulis ti Kabupaten Bandung. Kadua Sasakala Maung Panjalu ti Kabupaten Ciamis. Katilu Jaka Susuruh ti Kabupaten Cianjur. Terus aya Sasakala Leuwi Ronggeng ti Kabupaten Karawang. Hayu urang lajengkeun kana rupa-rupa dongeng. Dumasar eusi jeung palakuna dongeng teh dipasing-pasing jadi 5 rupa. Anu kahiji dongeng parabel. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa nu paripolah jeung kalakuanana teu lumrah atawa mahiwal. Contona aya dongeng Si Kabayan, aya dongeng Abu Nawas jeung dongeng-dongeng liana. Anu kadua nyaeta dongeng fabel. Dongeng fabel teh nyaeta dongeng sasatoan nu paripolahna dicaritakeun kawas jelma, upana bae bisa nyarita, bisa dahar, bisa nginum jeung lain sajabana. Contona aya dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Aya oge dongeng gajah eleh ku sireum. Aya oge dongeng peucang jeung maung jeung dongeng-dongeng liana. Anu katilu nyaeta dongeng Sasakala. Dongeng Sasakala teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian tempat, barang, sasatoan atawa tutuhan. Contona aya Sasakala Situ Bagendit, aya Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Anu salajengna aya dongeng sage. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jalma anu ngandung sajarah. Contona dongeng Prabu Siliwangi, aya oge dongeng Kian Santang. Nah, ieu pasti dongeng-dongeng ieu hidup tos terang kana caritana. Salajengna aya dongeng Mite.
Nyaeta dongeng anu eusina raket jeung kapercayaan masyarakat kana lelembutan atawa hal-hal anu gaib. Contona dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng Siluman Ajag. Nah, saterasna urang bakal ngabahas ciri-ciri tina dongeng. Naon wae ciri-cirina teh? Anu kahiji, ngagunakeun alur anu basajan. Anu kadua, caritana singget jeung unggut gancang. Anu katilu, sifat inohong teu diuraykeun sacara rinci. Nu kaopat, ditulis siga pancaritaan sacara lisan. Anu kalima, aya talatah dina caritana jeung anu kagenep carita nu diangkat henteu asup uteuk. Dugi ka dieu materi dinten ayeuna, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.